sehingga tepat pada pukul 8. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nusa terasna Bapak Ustad kapungkur simkuring waktos Indonesia. Karena kaleresan simkuring tepati lancar Jawa teh. Ari ngartos mangartos ngan kirang tiasa. Atu di dieu sami kapungkur teu aya nu ngarti Sunda. Maka kapungkur simkuring bahasana Indonesia. Ayeuna mah kaleresan Pak Ustad, Ibu ya sadayana nu hadir na ieu kesempatan, ieu Pak Ustad teh sering bulak-balik ka Tanjung Sari, ka Ciasem, ka Wanasari, jadi bahasa Sunda wae ngartoseun si Bapak ieu ya Pak Ustadna. Ya alhamdulillah. Simkuring tadi bahasa Indonesia nganu nembalana Sunda geuningan. Jadi simkuring an ari Bapak urang mana? Ternyata sering bulak-balik ka Jatiroke. Alhamdulillah dina kesempatan Allah ngizinkeun ka urang sadayana wabil khusus keluarga besar Bapak Kusen Ibu Kurinah anu parantos disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala nu mana pemberakatan khusus di Jatiroke, Desa Jati Baru, Kecamatan Ciasem. Kuring Bapak saparakanca sarombongan angkate kirang langkung tabuh 5 nya Bu, setengah genep lah. Dan sholat subuh ge teu husu. Ari ngetwe kana mobil. Teu wiridan acan. Alhamdulillah singkat waktosna salamet teu aya halangan harungan. Mudah-mudahan dina ieu kesempatan riungan urang sadayana ieu sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nusa terasna simkuring ti atas nami keluarga besar Bapak Kusen Ibu Kurinah ti payu nyuhunkeun dihapunten Pak nusa ageng-agengna boh bilihna utamina simkuring atanapi rombongan simkuring aya kecap atanapi kicep peta sareng bahasa anu kirang sapagodos anu kirang saluyu sareng adat budaya di ieu wewengkon Tukdana teh desa apa non Pak? Kecamatan. Nyuhunkeun dihapunten nu saageng-ageng simkuring Pak. Boh bilihna tadi nya kirang tata titi duduga prayoga khusus ka urang dia wabil khusus ka keluarga besar Bapak di dieu nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Nu saterasna simkuring ti atas nami pupuhu rombongan wabil khusus di keluarga besar Bapak Kusen Ibu Kurinah. Sumping ka ieu patempatan nu kahiji nyandak pamaksadan nyaeta seja nyanggakeun salam silaturahmi. Mugia silaturahmi nasim kuring saparakanca sarombongan Bapak khususna keluarga besar di dieu Bapak Rana Indriana tiasa nampi ka keluarga besar simkuring karombongan simkuring kalayan kabingahan. Mudah-mudahan berkah silaturahmi hikmahna walatra kanggo urang sadayana sing janten wasilah dipanjangkeun umur oge dijembarkeun milik rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Nu saterasna pamaksadan anu utami simkuring seja ngajajabkeun nganterkeun mempelai pria kersana Jang Riko Tambora.
nyuhunkeun ditampi kalayan diakadan. Da ari istri mah seueur dijaturoke ge seueur Pak, perawan teh ngan meureunnan ingetna ka urang dieu bae. Panggeulisna anu panasaran ya, nu hadirin aya kesempatan can muncul panganten istrina. Sehingga jauh di jugjug anggang di teang, sumping kaya patempatan simkuring sakali deui pamaksadan anu utama. Sejak ngajajabkeun calon panganten pameget anu wastana Jangriko Tambora. Derana sakitu simkuring ti keluarga besar Bapak Kusen Ibu Kurina nyuhunkeun ditampi ku keluarga besar di dieu kalayan kahoyong simkuring hoyongna mah langsung diakadan. Nu saterasna beureunan simkuring nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna anu parantos ngabudaya di tatar Sunda khususna dina nalika serentampi atanapi bebesanan boh bilihna keluarga besar simkuring wabil khusus sepuhna nyaeta Bapak Kusen Ibu Kurinah sakulawargi boh bilihna sumping ka ieu patempatan ngaleut ngeungkeuy ngabandalut seueur jalmina wungkul teu jingjing teu bawa teu kapal teu kepeul da kapal mah moal ka kepeul simkuring nyuhunkeun dihapunten Pak nu saageng-agengna bilih ngaraos urang dieu teh aneh ieu jalmi ku seueur-seueur teuing anu memang kirang langkung sabaraha nya 200 kirang lah 200 nyuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna ieu alhamdulillah sadayana wargi ti panganten pameget. Dalana sakitu sakali deui simkuring ngaraos bingah anu teu aya hinggana sumping ka ieu patempatan langsung dicalikeun bahkan parantos dipasihan konsumsi. Sehingga alhamdulillah simkuring ngaraos bingah muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ternyata penampian tamu anu sakieu agungna mudah-mudahan kasayan walatra kanggo urang sadayana. Nu saterasna simkuring di atas nami keluarga besar Bapak Kusen Ibu Kurinah sakali deui nyuhunkeun dihapunten Pak nu saageng-agengna khususna simkuring utamina rombongan simkuring boh bilihna kirang tata titi duduga prayoga aya kecap atanapi kicep peta sareng bahasa anu kirang sapagodos mugia urang dieu khusus keluarga besar Bapak di dieu tiasa meberkeun lautan hampura kanggo keluarga simkuring sadayana. Rupina tilam sono ti simkuring dicekapkeun sakitu wae Pak simkuring moal panjang lebar margi ieu teh ngararantuk tadi di mobil ge. Nya sepi di mobil teh. Nya karena naon karena angkatna wengi keneh tadi teh Pak. Nya simkuring nyuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna sakali deui mugia riungan urang sadayana singajantenkeun wasilah cukang lantaran lungsur barokah ti Allah Subhanahu wa taala nu bakal diakadan mudah-mudahan dijantenkeun keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Sakitu nu kapihatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu tentunya kita akan bersama-sama menyimak sambutan penerimaan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari keluarga besar calon pengantin wanita kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Rakidi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan bil basmalah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati keluarga besar Bapak Rana Indriana dan Ibu Neni Triana, dan yang saya hormati kesepuhan tokoh agama,
tokoh pemuda, wabil khusus Wilujeng Sumping kasadayana anuti Subang aruparantos tundu sadayana insyaallah dijantenkeun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan karunia yang sangat luar biasa pada momen yang sangat indah buat keluarga besar Bapak Rana, Ibu Neni Triana, dan selamat datang kami haturkan kepada Bapak Kusen, Ibu Kurinah, anuti Subang, apunten abdi sadayana ti dieu parantos ngahormatan tapi teu sami anuti Subang. Saya berdiri di sini mewakili keluarga besar Bapak Rana Indriana dan Ibu Neni Triana. Sekali lagi tentunya pertama adalah mengucapkan selamat datang ka ieu panggenan anu sae, tempat yang indah yang insyaallah memberkahi, membersamai ananda tercinta Angel Nehra Fitrisia yang akan dipersunting oleh kakanda tercinta Riko Tambora bin Bapak Kusen anuti Ciasem di Hampura. Ampura abdi bilih teu tiasa nyario Sundana, tapi insyaallah dipaksakeun wong tuk dana kongkon bisa ngomong Sunda. Alhamdulillah. Jadi lamun ana sing Sunda ngomong gah abdi anu tiasana. Alhamdulillah hampura sadayana. Ibu sadayana ampuranya gitu. Semung semono-mono ngomongnya, tapi insyaallah untuk hari ini kami atas nama keluarga besar Bapak Rana menghaturkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Wabil khusus pengobeng yang tercinta yang di belakang ini banyak pengobeng. Alhamdulillah saudara-saudaranya juga turut membantu fasilitas yang tersedia pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan sebuah ibadah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Tentunya kami atas nama keluarga besar Bapak Rana Indriana, Ibu Neni Triana, pada kesempatan hari ini adalah menerima apa yang telah disampaikan oleh perwakilan dari Bapak Kusen, Ibu Kurina ya, Ibu Kurina apunten ya, Ibu Kurina yang dari Subang. Tentunya kami menerima dengan kebingahan, dengan bahagia. Mudah-mudahan satu wasilah menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tentunya ini adalah penyampaian yang sekelumit yang saya sampaikan, tetapi menjadikan sebuah keberkahan dihaturkan kasadayana ampura sadayana. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Jawanya tukutrasi ning Jagapura. Terima kasih dan nyuwun pangapura. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apapun yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita ataupun sebaliknya, agar senantiasa menambah nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah berikan rezeki yang lebih, mengabadikan prosesi akad untuk tidak terlalu mendekat karena pengantin sepenuhnya telah menyerahkan dokumentasi pada pagi hari ini kepada rekan-rekan dari Jaya Bersama dan teman akad wedding content creator. Dan yang terakhir, akad nikah merupakan ibadah. Riko telah selesai mengucapkan ijab kabul, marilah kita bersama-sama menyambutnya dengan rasa syukur, yakni dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, atau kita
serah terima dan tentunya informasi yang patut saya sampaikan agar senantiasa prosesi akad nikah antara Angel dan Riko dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Dan untuk selanjutnya izinkan saya untuk mengundang nama-nama yang akan membantu mohon doa restu kepada kedua orang tua dan calon mertua. Dan tentunya diharapkan prosesi ijab kabul ini akan dapat berjalan dengan baik dan kelak keduanya akan menjadi. Silakan Bapak untuk menempati tempat. Untuk selanjutnya kami undang kepada yang kami hormati Bapak Rahmat selaku saksi dari keluarga besar calon pengantin pria. Disilahkan Pak. Dan kami undang kepada yang kami hormati Bapak Sartono selaku saksi dari keluarga besar calon pengantin wanita atau yang mewakili beserta Bapak Lebe. Kepada yang kami hormati Bapak Abdul Mugis Septi Sarjana Agama dan Bapak. Alhamdulillah seluruh petugas telah tiba dan untuk itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan bersama-sama melanjutkan pada prosesi inti, yakni adalah prosesi akad nikah. Untuk itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألسنتكم
Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan permohonan izin menikah yang akan disampaikan secara langsung oleh calon pengantin wanita dan dilanjutkan dengan pemberian jawaban wali yang akan disampaikan oleh ayahanda tercinta. Untuk itu kepada Angeli Nehra Fitrisia dan Bapak Rana Indriana kami persilahkan.